Jakarta 2001. Sabenerna mah kuring wegah kudu nepungan Hanif teh. Sobat kuring nu macakal gawe di Jakarta. Sudah kumaha. Kuring asa teu bisa deui mikir nu leuwih hade atawa neangan alternatif saja nu leuwih cocok mana nepungan manehna. Lah-lahan resiko mah kumaha engke sanajan ari era mah geus pasti. Beus pangarang mawa kuring nyemprung ti Bandung jiga-jiga nu ngalelewe. Bongan kuring miun lalaki nu eleh perang. Balik deui ka kota nu baheula ku kuring dibere cap pusat maksiat. Biangna sagala laku durjana. Baheula kuring kungsi pulang anting antara dua kota. Lantaran sakola di hiji paguron luhur. Nyupri ilmu bari ngabentengan diri tina jahatna pergaulan kota. Nya, kuring jeung Hanif teh dua sobat nu indit babarengan. Hanif nu mimiti robah, ti mimiti pakean nu necis bae, tepi kawangi parfum nu beda-beda. Nincak tahun katilu, Hanif geus tara katingal salat. Ongkoh ngontrakna ge pindah teu bareng deui jeung kuring nu dianggapna kuno jeung tinggalin zaman. Tahun kaopat kuring tara ningal Hanif indit ka kampus. Panggih-panggih teh basa kuring dahar pecel lele di kantin kampus. Hanif kaluar tina mobil sedan beureum ati. Nepungan kuring bari sarangah serenge seuri. Sainget kuring harita dahar teh ditraktir ku manehna. Bari cacarita rek eureun kuliah da geus boga gawe nu kaharti. Boga mobil, ka mana-mana mawa handphone, malah geus kabeuli imah sagala. Lamun teu salah mah harita keneh kuring teh diajak ka imahna nu campernik di hiji komplek real estate nu kakara dibuka. Asa teu percaya kakara gawe geus bisa meuli imah, kabeuli mobil jeung barang-barang mewah liana di kota metropolitan. Basa didesek ku kuring di mana gawe jeung jadi naon, Hanif kalah seuri. Bisnis, cek Hanif bari ngahurungkeun televisi nu sagede meja make remote. Gek kuring diuk dina meja numpuk bari ngalonjorkeun suku. Ongkoh capek jeung rieut balas kuliah. Kareueus kuring ka Hanif nu geus nanjung bisnis teu bisa disimbutan. Nya bisnis teh bisnis naon euy? Nah ekspor impor, nah kan agrobisnis, atawa kahade ente bisnis narkoba, cek kuring bari seuri. Hanif oge harita teh mani ngagak-gak. Kuring jeung Hanif biasa ngaana ente, lianti nguring anjeunkeun atawa lugua ilaharna kota. Nu jelas mah bisnis nu ngahasilkeun. Teu perlu pinter, teu perlu calakan. Nu penting boga modal penampilan jeung kawani. Ngomong kituna teh Hanif bari teu weleh seuri. Nya an Hanif mah jalma senang. Kuring asa jauh leuwih kolot tibatan manehna. Heueuh, kuliah teh asa lain tambah pinter, kalah huis bae nambahan. Kuring tuluy nyarita yang bisa milu gawe jeung manehna. Ngadadak Hanif robah beungeutna jadi daria. Ulah euy, ente mah mending kuliah lebar ku pinterna, nyaah ku solehna. Sabenerna mah urang teh era ku ente teh euy asa teu boga beungeut. Ngan pedah we urang teh geus lila sosobatan. Alatana mah pagawean urang mah asa eueuh landesan ilmu jeung agama. Kutan mata Hanif ku kuring diteuteub katara jiga nu ngandung rasa berat. Handphonena disada atuh obrolan teh pegat tepi kadinya. Hanif ngomong jeung nu nelepon teh make basa Inggris gaul. Kuring oge ngarti kana naon nu diobrolkeun, siga sora awewe. Rengse narima telepon nu ditungtungan ku dah jeung cium jauh. Hanif neuteub kuring bari ngomong, "Sorry, ente pasti ngarti ayeuna mah naon pagawean anak." Sainget kuringan harita wungkul kuring ka imah Hanif teh, jengan harita wungkul panggih jeung manehna.
tepi ka kuring wisuda serta mulang ka Bandung. Kuring gawe jadi guru honorer nu dibayar murah di 2 sekolah swasta. Kahayang jadi pegawai negeri ngan ukur jadi harapan nu teu datang-datang. 3 kali tes CPNS kuring teu lulus bae. Kahirupan kuring ti sisi materi estu kurat karet jauh tina nyukupan. Imah masih ngontrak anak mimiti gede. Kuring kamana-mana masih naik angkutan umum. Dunia ideal kuring nu dipiara basa nyuprih ilmu laun-laun luntur. Laas kena hujan cimata wayahna. Eleh ku paitna persaingan hirup nu matak teu kaharti. Kuring pamit ka pamajikan teh ti rumah sakit. Mawa ongkos saperluna. Sabenerna mah kuring teu tega ninggalkeun pamajikan nu nungguan anak. Si Cika katabrak motor basa naik sepeda. Musibah nu teu kabayangkeun memehna sabab kuring teh keur ti hot-hat neangan duit bikeun kontrakan imah nu rek beak bulan hareup. Duh Gusti, hate mah ngajerit neangan geusan pamuntangan kudu kumaha nyalampah poek peteng matak keung. Pamajikan nu panonna beueus balas ceurik si Cika nu ngalempreh maksa kuring indit ka Jakarta. Kami toha ge era-era kuring sasadu nitipkeun kulawarga nu dipika cinta rek ka kota neangan duit. Dina beus hate teh geus dibuleud-buleudkeun rek eureun ngajar. Rek banting setir neangan gawe nu geunah bari hasilna mucekil. Gilig paniatan rek nepungan hanif. Bruh breh dina kongkolak panon murid-murid kuring silih udag jeung keuretan beungeut anak nu ngalempreh. Pamajikan nu salawasna pasrah jeung daek milu sangsara. Asa tembong pamajikan nu gapoe memeh kuring mangkat ka sakola. Mang nyetrikakeun pakean kuring atawa neuteup kuring indit bari ngai si Cikal. Breh deui tembong si Cikal nu lumpat mapageun kuring mun balik tas ngajar. Bari bebeja ka indungna yen kuring datang. Dina beus cimata kuring asa taya saatna.